Aduh, iya pamuda galau keneh wae. Ngerakeun. Hei, Cing, kunaon aturan teh? nyeri dadas hate aing. Terus kahayang maneh naon ayeuna? Cahayang nyaho. Itu awewe kudu balik deui jeung urang. Urang boga pananyaan sakti. Nyaan sakti. Nyaan sakti. Mayat tuh. Gratis. Gratis? Gratis. Bingit. Sul joken teu. Lah, ayo we. Mana mal ngomong pisan. Bener, ieu teh ka dieu jalanna. Bener, ayo tuturkeun ya. Ki, Ki, Iya jang di dia tulungan. Iya, Ki. Ki. Tulungan. Eta kada eta hati-hati. Soki. Iya, Soki. Kumaha carita hari Aki bisa nyangsang gitu? Ini teh punggung ngomekeun kenteng aya beuri treuwas aki teh. Geus ayeuna mah dari ukwe. Cik, kumaha. Kieu ki, maksud abdi ka dieu teh. Kudu dituluykeun. Aranjeun datang ka dieu teh apa? Boga kabingung. Hari Aki kunaon? Geus kana intina we nya ki. Abdi teh tos nyeri ku istri, nuntun pantosanana. Ieu mah tos langganan Ki di nyeri ku istrina ge. Tah terus aranjeun datang ka dieu teh hayang naon? Abdi mah nyuhunkeun istri itu teh wih deui ka abdi ki. Kumaha? Oh gitu. Gampang. Gampang. Manjur. Alus kurang. Kalah sare. Ki. Udah Ki. Aduh. Geus nepi ka mana tadi teh? Ceritakan itu mimiti ya nyaki. Jadi abdi teh gaduh ka Bogo. Nah, gitu ki ceritana kumaha. Menurut Aki kumaha Ki? Cik mana foto nu nganyerikeun maneh teh? Aya ki. Aya teh. Mana teh katingali? Tah, deuleu Ki. Cicing. Kumaha ki? Jasa kabantosan. Bisa. Tapi Aki kudu ke kamar khusus heula. Ieu awewe anggawean ku Aki. Geus, aranjeun dagoan di dieu. Hapunten ini buyut. Aya naon? Kuring kedatangan pasien. Pasien naon? Itu pasien. Hayang awewe na balik deui. Pan sia ge teu payu.
Gagayaan ngubaran batur, anguran mah pikiran diri sia sorangan. Ki. 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 Ki, Ki, non Ki. Maraneh geus katipu, maraneh geus berbuat dosa. Maraneh kuduna menta kanu kawasa, lain ieu mah menta ka jelema. Geus ayeuna mah gebugan si Akina. bakal bahagia tapi teu buktina.